Pagawean urang timulai ti isuk datang ka sore, datang ka peuting isuk sore beurang peuting, ngan ukur maksiat, ngan ukur bobolopot ku kadorakaan, ninggalkeun kawajiban-kawajiban urang ka Allah, ngalanggar kana larangan-larangan Allah, tapi pamentakna kahayangna melebihi tina kaayaan dirina. Eta teh cekula mah asa berat sabelah da. Geus alhamdulillah eta oge Allah masih sayang, masih karunya ka urang teu geura-geura nyiksa di dunia. Aya anu daek getol ibadah bari jeung buru-buru jungkal ari pamenta ngaduk-duk ngaburudul sabaraha-baraha kontainer paling ge cek malaikat idih eta jama ari ibadah gurudugan ari kahayang ngadoa ya Allah hayang sugi, ya Allah hayang boga pamajikan 4, imahna bertingkat 4, kendaraan berkilat, aduh apartemen bertingkat-tingkat, awewena cantik memikat, aduh kahayang Masya Allah. Ngan kajeun eta mah ukur pamenta adatna manusia dikobul jeung teuna kumaha Allah jeung kumaha pendekatan diri urang ka Allah. Matak urang nu sakieu ayana nu kamampuan ibadah nangan sakieu tanamkeun di diri, belajar ridho kana qada jeung qadarna Allah, ridho kana pambagina Gusti Allah. Ari kahayang mah menang, ngadoa mah menang kaluhur, kamangka nu hade kitu, tapi diijabah jeung teuna pasti ku Allah ngan takdir jeung kudrat iradatna Allah ka urang sing bisa belajar ridho kana pamerena Gusti Allah, sabab Allah mere sesuai anu terbaik pikeun urang.